Selamat datang di episode keempat film pendek Sunda Bogor. Penggelapnya di subjek bola. Oke, selamat menyaksikan. Delapan 08577085777870. Man, bos. Ada dia gini kan. Kok yang ditungguan kemarin nak mat budak sore deui. Lawan. Emang tanya apa yang? 俺はもう死んでいる。何？ Bener tuh sih marane ngarasanan hirup ke seorang. Senangnya supaya baru Watching seasons change. Teka rasa naon cuman gitu doang. Geus pugu aing geus kuat mah. Geus minum baygon. Keun sia. Opatan. Tunggu deui pembahasan aing anu mah. Panggil baturan aing lah. Dak, pikir-pikir sih Incep, kamu ya sih ya? Aku naon Cep? Ke kamar itu nih, itu bukan kurang. Beneran sih nggak bukan nak? Beneran teh. Tidak aing ngalagan doang. Ih, aing yang cuma ngelek-ketek doang. Aing yang biasa wae nggak bukan lagi, saya beneran tuh. Aing sih di beneran na. Budak kamar ada yang nulai. Tinggal Kan sekian orang ngomong kan dah. Kamu ya begon? Ya. dak emang naganya. Pikir-pikir makanya saya kasih Cep kurang digebugan wae. Coba kalau di bulan puasa sih. Bisa nyorog ge. Orang mah kudu sering memaafkan mereka. Heeh. Kumaha? Dan kumpulkan budak mah yang minta maaf Sincep. heeh buat hayang mereka ya Kenapa budaknya? Assalamualaikum. waalaikumsalam Dawang. bergaul miskin kela Mana kopinya ya? tadi nyampe gawe Kopi aneun dia nu ya. Adanya kedai kita heuleung di dia. Ngobrol kena dia. nginum minum Incep. Ke kamar. Waduh. ini nah Mana mah kemana tuh? Kalau bulan dia. Ya, si Incep. cep Masalah ke kemari. Mana kemana wae? Angkat begawe ya. aing kelut seueul ieu Ku angge digebugan si Incep. Wah, paling nyok pokoknya nama eta budak. Teu ngajak-ngajak sih maka aing. karena gawe wae sih Tapi ada makarunya sih, udah. Tapi aing dipikir 2 kali, karunya oge tah Incep. Tuh si mau ngobrol kemarin ge. Cepat ditega. Kayak kumpulkan budak perlu minta maaf ya. Kurang bukan budaknya. minta maaf nama Maaf naon teh? si Incep ya Aing bingung. Rek nyangkeun Jawara Banten, pokoknya mah Banten Kidul teh ya, baturan aing. Ngomongna rek di mah pipina tadi dinya. Di Mangpud. Nyangkeun wae lah baturan batur aing dinya. Tengah arti beak ke situ manting baturana. Manggil bobatan aing lah. Rek manggil bobaturan aing pokoknya. Assalamualaikum. Salam. Bi, aya si Jamal tuh. Ayah dicerot nonton dia Di jero kenaon? nonton TV. Oh, kaja tuh jero. Asalkan asup painya. Saya. Tuh makannya asup. Kaja kita jero. Ayo dah. Mangga. Ayah si Jamal si Eka. Si Jamal si Junet. Oh, si Junet. Itu. Waalaikumsalam. Jamal kenaon Jamal? Ya, cenderung sare aja. Dia, turun naon ka dia? Bantu aing.
Ayo, ayo siap enak kene. Di mana? Saha Situ mana itu? Ayo siap enak Izin lah kau mana yuk? Aja siap. Ayo. Ya, doakannya kurang gelut kami ya, doakan. Mau didoakan naik gelut mah. Ari naon tuh? Ulah aya ari naon tadi doakan naik gelut mah munggah. Kanaonan di sete Jamal, nabi kuningan usaha. Bantuan doa ini gelut ya mantan ya sincep karunya ya. Ai gelut mah mung bantuan aing mah. Ai kanaon Iya, mantan atuh? sincep ya karunya digebugan. Kunaon sincep digebugan salah naon? Jambu doang di perut tuh. Oh, mi geus doakeun ya. Oh, atuh nang ka itu. Doakannya mi. Ah, itu didoakeun sia sing hasil. Doakan. Ah, lalagaan wae. Cenot. Doakeun ya aduh ya sing menangan ya gelut. Pokoknya aku udah menang. Oh siap. Mesti doakan ya. Di Kumai situ mana? mana ya? Situ mana? Ya. Oh, siap. Kumai mana kita doakan ya? Oh, benar. Pan doa orang tua eta bagus. Siap lah. Pokok nama deh. Aduh mah ayo orang geus atel ya lu kan ya. Ada kan jawara. Oh, siap. Jawara kan. Pokoknya kemana ya? Udah. Aing situ mana? Inges ku aing. Ya. Kedengerak. Emang mana nyawa? Imas itu di mana? Markasnya? Nyaho kaiji di pos. Terus Kedua di base camp. Di base camp mana? Base camp jadinya. Oh, ayo siap, kurang tangger. Kurang kaimah nawai lah. Kayak mana langsung? Oh, ayo siap. Emang jauh mana? Lumayan lah 3 kilometer dari jadi mah. Kurang sekuat di Lembang di Banten kayak nanti ka dia tuh. Gitu kurang naon lah. Kuatin mah itu jawara. Dia jawara gelut dong. Aduh aing ganong, bro dah ganong. Aduh, ganong kan. Kedung. Kan aing nu capek ku nonsen nu diganong. Oh iya, kalau tunggu lah. Oh, ayo. Salah. Kamu lewat dia. Oh, lewat dia. Bisian katanya mah nincak teh kebot. Oh, untung di bejaan ayo. Salah jalan katanya mah kayak ke makam katanya. Oh, ke makam terus ke mana deh ta? Eta mah loba raya. Sieun amatnya. Di wae. Oh, lihat di wae ayo. Iyalah. Buru aing geus kuat aing gelut aing mah hayu buru dah. Jamal. Ayo kelewat. Kok kelewat di mana tah? Oh, iya. Mana budakna coba? Ya anak gelis. Iya dia mana ya? Oh, ayo lah. Ah, gening we. Oh, iya lain dia. Budak. diomongkeun. Si kuman teh iya. Saya Sia wan ngegebugan baturan aing lain. betul aing urang Banten. Nyawa aing jawara di Banten. Entang pura. Enak. Bah, gendongan. Si wanianan budak aing ya. Entang pura. Entang pura we. Oh iya. Dia kelak. Mana naon dia kelak dia. Lagi cek kan ramai lah nih dia. Dia kelak. Dia kelak. Gimana ya? Iya kurang. Ngempi. Terus mah ya masalah nangis dia. Iya. Kemarin nggak kebukan ya? Setik. Setik nggak kebukan sudah. Sungguh kebukan jadi karena namanya Pura. Ini Nah, jadi dia ngumpul emang nggak bes, iya, bes ngomong arek minta maaf gitu. Arek kira dia belum puasa ya. Batu ngampuranya, aduh. Pura-pura ya, kunaon? Sia kemarin nggak kebutan naik, tapi lihat karasa. Lepas yang lingga kebukan. Naon atuh? Lagi ketik doang. Pantesan duit aing eueuh. Heuh, kandal dah kamari. Beak. Beak. Kurang minta maaf. Maaf. Itu kan atuh lah. Berhubung bulan puasa ya. Arek. Tadi maafkan atuh lah. Pura orang minta pura. Hampura minta maaf. Itu kan naon lah. Lain kali tong kitu. Maafnya Oke, minta maaf ya. Ampun, kemarin kebawakan emosi gitu. Atuh lah. Kami orang ingat. Apa? Kurak dia kula diteangkeun jauh-jauh di Banten ngadonek nepokeun dia mamaapan doang kieu. Atuh kumaha deui, Wah. Tuh, minta maaf. Kurang teu ngarti jauh di Banten ieu. Itu kunaon sih, Wah. Geus adel leungeun. Kunaon sabarannya. Si anu ieu berhubung ieu
sindrekan hiji-hiji. Oh, sindrekan aja. Sindrekan. Mana dia? Coba ke dia. Sebagai minta maaf nanya. Tukul naonnya. Coba ke dia. Kabehan teu ngarti jauh di Banten ya. Iya, kabeh. Dia deui. Ento bego. Iya tah. Oh, dia. Tong mewek atuh. Atuh geus ya. Untuk lebay amat meeting nyeri sakit doang. Atuh geus ya. Nya. Aduh, ya. bulan ya. Teu kudu naon lah, teu naon. Kurang teu ngarti. Puasang ke. Kudu naon jawara heuh. Oh, kajian naik teh. Walaupun bocah masa eutik ya. Jauh-jauh ya lah. Balik ah, nges. Ya. Ya jas deui aduh. Dadan cek dikotok. Bieu geus dinyet ke bawah. Balik. Aing geus menang ieu ngakiekeun Kudu naon lah. Sakit oge kerasa ya. Oh, Ada mah kuaing dianterkeun teh mana. siap balik lah. Sebagai ayeuna lah. Kan buka kos ya. Tiknya. Aduh, mun ya. Kumaha sia gelut na menang teh. Kemenang ya dibalikan deui nya. Oh sia ulah sok Teu jadi nih urang dibuat lutna. Teu jadi sarieun kalau kami minta maaf nih. Oh, ai kitu na meungeus lah katiteng kegelutan pamali. Oh bener. Bener nih. Bulan puasa Ai bulan puasa kirang baras sia sing balagur mah. Gua doakeun urang puasa nasi full ya. Oh. Kan urang mah oke mau oke. Gitu puasana. Oh, alhamdulillah tuh ai kitu mah. Dibalikan deui nya mi ya. Oh, nuhun atuh ai sehat mah. Kudu naon tuh awak kurus keneh heuh. Oh, mulus. Kurus. Tamat sakit tulangnya juga garing atur nuhun. Iya. Tah, ieu batra. Mohon kekabehannya, tong hilap di like, comment, and subrek. Oke guys, jangan lupa subrek ya. Yang banyak. Ayeuna rek bulan puasa. Menunaikan Ibadah puasa. Menunaikan ibadah puasa. Puasa masih bertol. Ya, kami dari keluarga Malehot. Dari keluarga. Itu dia video dari kita. Sakit heula ya. Ini aya salah kata, mohon dihapunten ya. Soalnya rek ieu bulan puasa eta teh banyolnya. Jadi Ingat ya cerita orang mah lain tulutan. bener. Jangan lupa subrek cing lobanya. Lamun resep urang nyen deui tapi beda dari cerita. Oke, mun garing geus we nya. Sabar ibu-ibuna malah ngobrol ibu-ibuna.